acara dongeng Kiwari garapan Wakepoh Kiwari neraskeun Sirawing Kiwari lah luar biasa nu mawi kadelali. Seug ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ye jejer carita Sirawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Tetela bener we di jero kamar teh kosong ngan katingali we jandela masih keneh muka. Sirawing harita gagaro kana pipina. Seri koneng ngareret ka ijon bari nyarita. Aing nyanyi ya. Dua kali jeung ayeuna akang mah aduh Gusti nu agung. Digoda didoja teh jeung ijon. Kamari geus rek panggih jeung Saraswati pamajikan akeung terus ini nyulik ku jalur rampung. Diteang ka dieu terus ini sorangan. Aduh nyaan hebat ieu mah ya. Maukem bet asa jadi ngarasa boga salah lantaran memang rumasa tekungsi ngabejaan ka Saraswati yen Sirawing salakina teh aya di Karangjago. Ma nu salah teh mah Jang Rawing. Rumasa masalah bet ngabejaan ka Nyai Saraswati upama Jang Rawing teh aya di dieu da eta tadina gemper jeung kasiman mak teh. Lain kasiman meureun mah kasime. Tanya eta kasime. Mata jadi kasima sabab ku teu sangka bakal bisa ngabebaskeun ka Yan Saraswati atuh da ujang. Nu matak mate asa boga dosa, mate narima kana kasalahan Jang Rawing. Kamana atuh neanganana nya? Narima mate kana kasalahan Jang Rawing. Sanajan nya ari hate mah hanjelu anu lain dikieuna, tapi Sirawing memang mibanda ajen pribadi nu beda jeung jalma nu sejen. Manehna boga kayakinan yen lamaran lalakon hirup teh memang aya nu ngaturna. Nyerenge seuri maukem bari nyarita. Teu kudu nyarita kitu mah. Lebah dieu weuh nu salah. Malah kuring nganuhunkeun ka maukem sabab geus nulungan ngabebaskeun pamajikan kuring. Narajang eta ina terus luntat ti dieu lantaran teu kaburu dibejaan kumaha. Nya dari kumaha deui ya tidak geus kajadianna kieu. Nyangan jelema hirup teh hese mah. Geus keun bae ulah ngarasa boga saleuh. Sagala rupa mama pokoknya mah nu penting mah ceneng. Ayo ayeuna mah urang katepas di bae mah. Jadi John, ayo atuh maukem. Geus kitu mah tiluanana terus leumpang di muruka tepas imah. Katingali si Banteng Bulung nyerenge seuri bari nyarita ditujukeun ka Sirawing. Ngumaha ka ngawing-ngawing? Ngaya cenah Saraswatina. Nyeunah mah ngeukeur masaknya kan? Walah, ngamun ngitu mah ngatu jadi ngurang ngariung kan? Sirawing muncereng ka si Banteng Bulung. Dampaleungeun Sirawing meta cebet kena pisan kana pipi si Banteng Bulung. Waduh, munaon ngalakan nyabohok ngawing-ngawing. Makanya mawing manaon ujug di nyabok. Atuh danya tengah tipisan si ateng marceun teh. Nyaho batur keur sumpek angen kalaka kana ngurang ngariung we. Itu ngeunanya dampaleungeun akeung ngeunah. Wah, kang ngawing-ngawing mah meuni meures ngeuy. Kunaon ngalaka ngambekan kitu kang ngawing-ngawing? Kadenge teu tadi caritan maukem teh. Saraswati teh luntak ninggalkeun ieu tempet. Bieu ku akang ditiangan ke tempat atawa ka kamar tempat ngeremna bener be. Saraswati teh eueuh deui teh. Lunta indit lantaran teu nyahoeun aya akang di dieu sabab teu kaburu kabejaan ku maukem. Wah, gitu kang ngawing-ngawing. Aduh, nguing bener-bener jadi nganjelu ngamun gitu mah ngaduh. Nganjakal deui bae ieu mah kang ngawing-ngawing. Wah, jadi cenah Saraswati ngeunggeus kinit deui wae meureun nya kang ngawing-ngawing. Nya init di bae euy. Aduh, edun ieu mah pengalaman jeung lalakon teh. Paingan geus beda karasana kana kurunyudna hate teng. Teu jauh disangkaan. Aduh,
nyaan dicobi terus teng. Tapi tenan naon ketang teng, nyada kangaranan hirup atuh. Boga naon teh amparan lalakon masing-masing teng. Mumanga tungamun ngurang nyusulan bengayon nama, ngurang tiangan kang ngawing-ngawing, nyabab ngacan jauh meureun ngingit nangogen, ngayung ngurang ngariung, ngurang nyusul kang ngawing-ngawing. Moal kasusul teng, sabab initna Saraswati teh dibarengan ku hate nu sieun. Aya nu nyusul, nu jelas pasti moal bisa ditangtukeun di kamana arahna, kamana initna. Baja urang makapanan sagala rupa ge aya jejerna, aya nu ngaturna teng, kudu ngarteuy. Sanggakeun we kan nu musik malikeun urang salerea teng. Wah, ngitu kang ngawing-ngawing. Waduh, nguing bener-bener jadi nganjelu lamun gitu mah. Nanjaka deui bae ngieu mah kang ngawing-ngawing. Wah, jadi cenah Saraswati nganggeus nginit deui bae boronya kang ngawing-ngawing. Nya init deui be euy. Aduh, edun ieu mah yeuh pangalaman jeung lalakon teng. Paingan geus beda karasana kana kurnyudna hate teng. Teu jauh ti sangkaan, aduh nyaan dicoboy terus-terusan teng. Tapi teu naon ketang teng, nyada kangaranan hirup atuh boga amparan lalakon masing-masing. Umah ngatu ngamun ngurang nyusulan bae ngayeuna mah, ngurang teangan Kang. Nyabab ngacan jauh meureunnan nginit nangoge, ngayu urang ngariung urang nyusul Kang. Moal kasusul teng, sabab initna Saraswati teh dibarengan ku hate anu sieun aya nu nyusul. Nu jelas pasti moal bisa ditangtukeun di kamana parahna. Waduh, ya maya, kumaha tuaring geus kieu ya. Aduh, kumaha tukang ngawing-ngawing. Nya ayeuna mah urang ngariung beda Kang oge lapar ieu teh, kitu oge lamun nya jang ijon rek ngahormat ka urang. Kitu teh teng, lain kitu ka hayang urang teh nya ngariung. Oh, kang ngawing-ngawing mah nyungkun euy. Nguing jadi ngerayo. His, lain nyungkun nya na Kang mah. Nya wajar be atuh urang dihormat teng, komo sasatna ayeuna mah akang geus nyamos di bae datang jauh-jauh ka dieu, kala ka diadukeun jeung jalu papang. Lain kitu jeung Ijon. Ijon masih kene ngahulang bari neuteup ka si Rawing. Da puguh masih kene ngarasa kaget meureunan ku pribadina si Rawing anu sok padahal pinangih jeung kasumpeg hate, tapi betetep we sigana teu tenang sigana teu aya kajadian naon-naon bae. Rek ngahulang ya jeung Ijon. Ih, terus terang ayeuna akang teh ngariung ye. Amin, amin, amin. Lain rek hormat ka akang yen. Ieu pang-pangna mah dulur akang yo, geus teu tahan ku kurubukan beuteungna. Maklum gede parabna ieu mah yo. Kumaha jeung Ijon? Ijon neuteup ka si Rawing bari nyarita. Tenang we atuh soal eta mah Kang Rawing, malah abdi boga kayakinan harapan pangeusi ieu lembur mah. Kang Rawing teh ngagantikeun Ki Jalur Rampang tumetep di ieu lembur Kang. Wah, ngatung eta mah. Nah, segala rupa teh gampang soal eta mah iya yo, dulur akang nu gandeng bae mah. Oh, soal nu kitu mah ngeunah ka ngawing-ngawing, artina ngurang bisa nyicing di dieu ka ngawing. Ngengke nyugan beng atuh ngaya marawan nguing meureunan boga jodoh ka ngawing-ngawing. Dikana dahareun kana jodoh kana ambewe mani mah teng. Ingetkeun teng. Tujuan urang ka dieu teh neangan Saraswati. Ayeuna Saraswatina geus ini teuy, jadi paling bisa leureih oge sapoe urang di dieu teh teng. Maukem ngabagi paneutupna ka si Rawing jeung si Banteng Bulung. Teu lila terus nyarita deui. Pugu upamanya Saraswati telunta mending keneh tumetep di dieu we Jang Rawing. Moal burung hirup senang kang ngaranna ngagantikeun Ki Jalur Rampang mah nyalain kitu Jang Ijon. Nya bener kitu mah, da moal henteu kitu taharepan anu sajena oge sarua we jeung urang. Si Rawing gagaro kana pipina bari nyerenge seuri. Pugu akang oge lamun ngagu kana karep jeung kahayang mah kitu Jang Ijon. Maukem ngan kuring teh hayang hirup senang bari nyang sarabatur. Nyada seperti Jalur Rampang oge sarua be jeung daharan kesang jeung tang tenaga batur. Kuring mah embung kitu embung. Lain asa kaingetan lamun teu salah mah Jalur Rampang teh boga mustika tawa jimat ceuk beja mah dibawan teu. Dibawan teu nya. Maukem
nunimbalan pananya si Rawing. Pugu bieu teh ku emak ditingali di kamar panyepenanana sigana bae tadi teh nyelang ka dieu heula waktu kabur ti pakalangan teh Jang Rawing. Sabab kanyut kundang wadah batu mustika teh bet eueuh geuningan Jang Rawing. Da tadina marek dirawatan be ku emak teh sabab tetela geuningan ampuh eta mustika tulak bala teh. Nyai Saraswati oge cageurna teh apanan ku eta. Oh, jadi disimpan teh dina kanyut kundang mah. Nyimpen mustika mah di dina kanyut kundang segala rupanya. Dasar jaru rampang. Cek si Anteng mah jalu papang cenah. Jadi ngayeunang urang teh kumaha Kang Awing-awing? Nya maksud nguing teh ngarek ngumaha ngamun urang nganggo sapoe ngaya di dieu Kang Awing. Ya, urang neruskeun di lampah tuh teh. Mokonna mah. Urang nepikeun ka bisa tepung jeung Saraswati. Keur naon urang lumampah lamun nepikeun ka teu panggih. Bener teu? Apanan kitu meureunan apanan? Maukem loba neuteup ka si Rawing. Kituna teh malah bari ejeung nyarita jero hatena. Bet asa kakara aing mah panggih jeung jalma samodel si Rawing. Tenang we, sigana teh nying hareupan kajadian naon bae oge. Nu jadi pamajikan ngejat ini tinggalkeun ieu patempatan atawa ngarasahan nyelu mah pantesna teh paroman alum nguyung ieu mah ih berag we malah bari tetep bisa keneh heureuy nya antara amek sigana mah ieu jelema teh. Kunaon meleong bae ka kuring mah? Resepnya entong borning emak atuh nu geus kolot. Parawan oge masih keneh aya nu naksir ka uing. Nu matak ulah dilatih melong bisi mbogoh. Jang Rawing mah taeun teh meuni sok ka mana karep we lain ari mama bet ku ngarasa kaget nyata ningali Jang Rawing teu katingali alum nguyung. Sakuduna kangaranan anu hanjelu hate mah kuduna be atuh alum nguyung mah. Nah, make kudu nguyung mah. Da geus kitu kajadianana atuh. Moal bisa liput jeung ngadadak datang deui ka dieu Saraswatina ge upama kuring nguyung. Moal bisa nunggu bara, moal bisa nunggu bareun di kana hate sorangan kajabat di dirina sorangan. Sok siapkeun ayeuna mah yeuh, urang ngariung teh maukem Jang Ijon, meujeun na yeuh hamin. Poe harita si Rawing jeung si Banteng Wulung dihormat teu beda ti ka tamu agung we. Malahan dina waktuna prung harita ngariung mesa kabeh pangesipi lemburan negrakeun eusi hatena miharep sangkan si Rawing tumetep di Karang Jago ngagantikeun Jalur Rampang. Si Rawing nepikeun ka eusi hatena sakabeh nu aya di dinya memang pada ngarasa simpati, lain bae ku ajen pangartina si Rawing tapi ku ajen pribadina. Kajulur-dulur kuring nu aya di Karang Jago yeuh. Lain nampikeun pangasih. Pugu geus kasawang ku kuring oge lamun hirup di dieu tangtu bakal senang. Tapi kuring oge boga lembur jeung kulawarga. Jadi teu bisa mentingkeun diri sorangan ye lur. Ngan kuring rek amanat ye ka dulur-dulur sakabeh. Omat talajak jeung tinakan Jalur Rampang ulah diturutkeun. Di ieu lembur Karang Jago geus teu kudu aya rajana jago. Sabab anu jago kangaranan sok cilaka mah. Anu jago anu salamet hartina teu boga musuh jeung teu dipikageuleuh batur. Nu matak kuring menta Jalur Rampang teu kudu aya nu ngagantikeun. Tumuwuh mekarna di lembur estu gumantung kumaha nu geusieunana. Ari sabab anu jago sabenerna mah. Pugu kahirupan kabengku ku Jaya jeung Emen. Jaya jeung apes maksud teh. Kumaha kaharti lur? Kartos. Kaweh nimbalan saur manuk. Nya kitu. Jadi nu kudu diteangan mah kasalametan sabab sanajan kuring oge mangsa neuleuman ilmu bela diri teh lain keur neangan musuh atawa nambahan lawan. Tapi pikeun ngabela diri upama kacangkir bangban, leuwih na ti eta pikeun nambahan tali mimitran kaduduluran kitu. Jadi eueuh nu jago di alam dunya mah. Najan ayeuna naon bae oge pangkat berendel kadudukan boga ente jago henteu kabeh oge eueuh nu jago manusia mah angin zat nu maha kawasa Allah aja wa jalla anu moal aya anu mapakan tuh kitu. Caritaan si Rawing memang bet pajauh pisan jeung caritaan Jalur Rampang. Teu matak aneh upama nu ngariung teh jadi beuki simpati ka si Rawing.
Opat jago karang jago nu satarina aya ditungtung curug na jalur Rampang katingali dari pisan dina ngabandungan guaran carita Sirawing malah Sirawing oge ngareret ka eta opat jago bari teu lila terus nyarita deui. Tah kaya dulur kuring nu opateun yo di antara nu jang ijon kat nu sejena kade ulah diturutan tinakan seperti jalur Rampung sarta anjeunna opatan teu kudu umangkeun ngarasa pangjagonna deui sabab sanajan jago kangaranan geus paeh mah tetep be kudu dikuburkeun ku batur dina ieu hal tangtina oge tatangga-tatangga anu deukeut jadi ulah yang disebut jago lamun can bisa paeh ngubur maneh aya nu bisa paeh ngubur maneh. Ijon ngawakilan tilu batur na harita cumarita amanat oge kasauran Kang Rawing ku abdi opatan tangtu diestokeun pisan dina harti jadi bahan perhatian sabenerna mah memang loba anu teu panuju kana tindak laku ki jalur Rampang teh Kang Rawing tapi sahajal mana anu wani ta ayeuna mah saolah-olah ieu lembur teu bebas tina kakawasaan ki jalur Rampang. Iya nu mah teu geura mekalkeun ieu lembur malah geus waktuna pikeun ngawangun ieu lembur sangkan jadi lembur anu mukti pikeun para patani anu dagangna pada senang. Ku cara rempuk jungkung sauyunan lain dipikir-pikir bet jadi tunduh geus deusian beuteung mah nyeteng. Aduh tengeunangeun aing mah yah geus tunduh. Pokona mah yo ari hirup manusia maulah sok adigu ngadiguna asa aing pangakeungna asa aing pangjagona asa aing pangbeungharna moal aya jago moal aya beunghar moal aya siutus eta monggo Allah mah kabeh ge sarua jalma anu takwa nu dianggap mulia ku Allah tuh nu matagen. Aduh tunduh beuteung teh geus deusian sok terus ngarelak tunduh ke geus saudang sare lapar deui. Beuteung ngeunaheun si Rawing keur nyarita dari oge bet mengkol kana hal anu sejena si banteng wulung anu nyanda dina tembok bari sila harita katingali panon geus semut tunduh. Aduh memang bener Kang Awing-awing muduna mah aya buah-buahan ngamun ngeungeus ngariung ieu mah Kang Awing biasana mah sok ngaya buah ngedong jeung buah ngarum manis Kang. Ngenak mereunanya peedo. Cik atuh teng ari geus deusian mah tong rupa-rupa make jeung men tabung buahan segala rupa ulah ngelakeun ka akang atuh teng abong deukeut ka laut di dieu mah meuni hareudang peuting oge nya teng munya nu matak muduna mah ngaya bung-buahan nganu nyeger-nyeger Kang Awing-awing. Aduh ngeunah mun aya nyeger-nyeger teh aduh. Si banteng bulung harita ceplaknya anggeus tunuhun sigana mah ngan untung ngariung tadi jero imah jalur Rampang nu kawilang gede jeung laluasa. Peuting harita di tempat sejen Maningsih jeung Nyi Asi sabenerna mah geus salare tibranya kitu di Marlan malah Maningsih masarena teh teu boleh bareng jeung incuna nyaeta Rasanti budak awewe adina si Keling anu umurna kakara 7 tahun. Di Sabang Prak si Rawing jeung Saraswati sarta si Keling eueuh di Pilemburan karasa ti poe ka poe teh beuki simpe. Kayaan Pilemburan nu kungsi diranjah ku Karaman Gempar Karoban memang jadi nari kolot. Komo ku eueuhna si Rawing manu dijadikeun gunung pananggeuhan ku pangeusi lembur bet beuki nambahan ti iseunana eta Pilemburan. Di antara sora papaes peuting kaening sora jangkrik jeung sajabana kadenge harita hawar-hawar sora anjing nu babaung. Marlan katingali harita ngulisik hudang lilir tina sarena. Panca Indra Marlan anu geus kalati harita bisa ngarasakeun ayana getaran dirasat anu kurang hade kana batina bangun aya kila-kila bakal datangna bahaya. Naku naon ieu bet asa barareda kieu dina peuting ieu. Naya naon cenah bet siga bakal aya bahaya nu bakal tumiba. Nya beda karasana dina peuting ieu. Tapi aya bahaya naon deui? Moal kitu patali jeung kaayaan Jang Rawing mah
Marlan ngoneal hudang tina ngagolerna. Jung nangtung Marlan terus lempang keluar ti jero enggona, ngalongok ka unggal kamar, jelas kabeh masih kene sarare tibra. Betara redang kieu di teh karasana. Hayangnya horek nyangan hawa di luar, aneh beteu pupugu hudang deui teh. Nya. Hayangnya horek keluar heula. Marlan lalaunan mukakeun panto imah. Di luar katingali kaayaan anu ngan ukur remeng-remeng, puguh cahaya bulan teu pati caang. Marlan ngalengkahkeun sukuna nuju ka rumah akaburuan imah, turun tina golodog. Kakaraoge napak kana lemah. Marlan kaget sabab katingali aya jalma nu lumpat muru asup ka pekarangan imah. Sanggeusna deukeut Marlan apa nu lumpat tetela kawilang lalaki ngora nu harita terus nyamperkeun ka Marlan. Kang Marlan, aduh, sugan abdi mah masih keneh kulem Kang. Be cilaka ieu Kang, kumaha ieu nya? Marlan neutup antep kanu anyar datang bari terus nyarita. Keke heula tenang ieu, aya naon ieu teh? Akang jadi kaget, kumaha aya naon bet nyebutkeun cilaka sagala rupa, kumaha maksud ayi? Kumaha? Akang can ngarti ieu. Acang ngatur heula napasna. Anu jelas sigana bae cukup jauh lumpat nuju nepikeun ka dinya teh. Abdi teh keur ngarona Kang Marlan, ruh keur ngurilingan ka belah kulon. Dua andi batur anu aina bareng ngarona. Aina ngahaja di ditu ngadagoan Kang. Sabab memang penting nama kudu ngabejan heula ka Kang Marlan di dieu. Aya naon kitu? Cik bejakeun ka Akang. Bejakeun aya naon? Asa karareueung itu deui. Aya naon? Akang jadi kaget. Nyebutkeun segala cilaka-cilaka teh kumaha ieu teh? Aya naon sok caritakeun, bejakeun ka Akang. Aya jelema jahat atau kumaha? Ku abdi tiluan ka intip Kang. Jelas eta mah geus masalah deui 5 anggota gempar karoban Kang dipingpin ku aki-aki ngaranna Ki Jaro. Nyata bakal nuju ka dieu Kang. Nilik dina rigig sarta leumpang oge jelas boga maksud goreng ka kulawarga Kang Rawing, nya ka Kang Marlan di dieu. Marlan ngegeter hatena gadenge beja. Yen bakal kadatangan ku 5 anggota karaman gempar karoban nuruka teuing rek naon maksudna. Narek nanahaon deui cenanya anggota karaman gempar karoban datang ka dieu teh. Aya wae mah ieu. Jelas rek nuju ka dieu eta teh yen Ceng. Acang. Acang ungeuk pinuh kayakinan. Abdi tiluan teh wakawani ngayakeun tinakan Kang Marlan. Sabab jelas moal mampu ngimbangan eta 5 anggota karaman gempar karoban. Ngan waktu diintip jelas caritanana teh kitu tah Kang tah. Nyata boga maksud rek datang ka dieu ka imahna Kang Rawing. Dukating naon maksudna mah Kang Marlan? Marlan ngarenghap narik napas panjang deui. Dirina teu miharep upama pangeusi lemur dina peuting harita jadi gempeur. Tenang ya Cang, tenang. Jadi sagala rupana ulah sok waka gempeur atawa nepikeun karibut ngariweuhkeun pangeusi lemur. Urang tetep tenang ya Cang. Ulah nepikeun ka anu sedia nyahoeun ku hal ieu. Eta bener geuningan aya nu datang ka dieu. Waspada ya Cang. Bejaan batur ngarona anu duaan deui, sok bejaan. Buru-buru. Waspada ya Cang. Awas, bejaan batur sok. Teu kudu ributkeun bae. Urang sing hareupan naon cenah maksudna ieu 5 jelema teh. Marlan ngusirkeun panutupna ka hareup jelas memang aya 5 jirim anu harita leumpang muru asup ka buruan imah. Nu datang memang anggota gempar karoban, 5an diluluguan ku Ki Jaro anu geus bilu ka gempar. Acang katingali harita ngabrebet lumpat teh ninggalkeun eta patempatan, rek ngabejaan 2 baturna. Da puguh tiluanan oge kawilang anu sok rajin diajar silat ka Marlan. Ki Jaro nu harita leumpang pangheulana langsung muru ngadeuketan ka Marlan. 2 teutepan harita bantrok ngageter hate Marlan sabab bet karasa serab paneutupna Ki Jaro. Kadenge Ki Jaro muka caritanana. Di dieu imana si Rawing dah? Dewek datang ka dieu dijitaku jadug karaman gempar karoban. Anu katelah Ki Jemros. Si laing masih kene kaasup seke seler sakula warga si Rawing, ha? Marlan nenangkeun geteran hatena. Ngarasa untung malah tadi waktu rek keluar make ejeng nyorenkeun bedog sagala rupa, sabab beda karasana aya wirasat anu kurang hade kana batina. Memang bener. Teu nyalah teh caritaan teh. Kula kawilang kula wargana si Rawing. Aya naon di andi kalimaan datang ka di anggota karaman gempar karoban? Na masih kene kurang puas kana tindakan anu ti heula geus dilakukeun ku Andika. Bener-bener Andika anggota karaman anu teu boga pikiran masih kene boga karep pikeun ngaranjah di ka ieu lembur.
Kijaro sakedapan maharita sikepna jumago nulak cangkeng bangun uka cida pisan kamarlan komo ieu datang kadinya teh dipercaya ku Ki Jembros pikeun mimpin opat anak buahna. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh